Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisynya bangsana. Ramana Sayyid Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeuna di Mekah wengi Senin tahun gajah. Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahya maning ngempur di bumina hurung mancur. Babar taya kokotoran orok lir kenging nyepitan socalir kenging nipatan sarta harum sesengitan. Medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada karuksakan. Nabi yuswa 5 bulan geus yasa angkat-angkatan yuswana 8 bulan geus capetang sasauran. Yuswana 10 bulan yasa ameng papanahan ngelehkeun budak nulian tapi tara kumagungan. Parangina Kangjeng Nabi jatni kapinuh ku puji pinter tur gede kawani sobarnya kasasami. Keur 4 tahun yuswana diberesihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu meulahna. Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngeusikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna. Tuluy dada Kangjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyeri dicap ku khotamin Nabi. Harita Nabi ayana di lembur ibu inangna Halimah jenenganana Sa'diyah ngaran lemburna. Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun 2 sasi kaunggulkeun. Keur 5 tahun yuswana ditinggal pupus ibuna tuluy dirawat eyangna Abdul Muthalib asmana. Kersana Rabbul Alamin Kangjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyangna mulih ka batin. Sabada wafat eyangna Nabi dirawat uwana Abu Thalib kakasihna saderek teges ramana. Kangjeng Nabi sering pisan dicanda ka negara Syam sok nyandak barang dagangan di dinya teh pajeng pisan. Catur di eta negeri loba pendeta Yahudi sarta pendeta Nasrani nu tepang jeung Kangjeng Nabi. Sadayana sasauran ieu jalma moal nyalahan pinabieun akhir zaman Toret Injil geus ngibaran. Sifat Nabi panganggeusan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman ka Nabi ngangkeun panutan. Lami-lami Kangjeng Nabi disambat ku hiji istri dagang kaunggal nagari kauntunganna dibagi. Istri jenengan Khadijah putra Huwailid katelah nupang beungharna di Mekah ka Nabi kalangkung nyaah. Siti Khadijah masrahan ka Nabi barang dagangan Maisarah nu ngarencangan ka Nabi purah nyareungan. Kacarios Maisarah teh loba pamendakna aneh ciciria Nabi nu soleh matak ngaherankeun kabeh.
Tatangkalan uluk salam mega boda sok mayungan jeung aya cap kanabian dina salirana pisan. Pamendak Siti Khadijah cocok pisan jeung Maisarah akhirna Siti Khadijah ka Nabi mundut ditikah. Harita yuswana Nabi salawe taun kawarti ngadak-ngadak sugih mukti tapi tambah sae ati. Karesepna Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Gunung Hiro maranti ibadahna saban wengi. Didinya jo kasumpingan Jibril nu nurunkeun Quran kalawan dawuh Pangeran Nabi didamel utusan. Harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti diutus ku Allah pasti ngembarkeun agami suci. Anu iman pangheulana Siti Khadijah garwana Abu Bakar kaduana sahabat nu pangmulyana. Murang kalih nu nonoman anu pangheulana iman Sayyidina Ali pisan kana bisa derek misan. Jeung ari jalma belian anu pangheulana iman Sayyid Bilal kaleresan anu jadi tukang adzan. Ari lolobana pisan ka Nabi teh ngamusuhan nganiaya ngajailan teu aya pisan ras-rasan. Para sahabat kungsi ngalih ka nagri Habasy nu tebih didinya anjeunna linggih kira kenging 3 sasih. Samulih sahabati Habsy kacarios Kangjeng Nabi kenging pohara cocobi kersana nu maha suci. Uwana sareng garwana pada pupus duanana harita Nabi yuswana ka 50 tauna. Geus pupus Siti Khadijah nikah ka Siti Saudah sareng ka Siti Aisyah ummil mukminin katelah. Tidinya kersa Pangeran maparinan kamulyaan ka Nabi nu akhir zaman kakasih nu sifat Rahman. Nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur nurut kaul anu masyhur Kangjeng Nabi teh disaur. Dipapaku malaikat nyandak buruk nu kasebat lempangna teh cara kilat tungganganan Nabi angkat. Ti Mekah ka Baitul Maqdis teu nganggo lami antawis ku jalma henteu katawis kersana Gusti nu wacis. Ti Baitul Maqdis terasna naekna tangga kancana Mi'raj teh kasebatna ka langitna bisumpingna. 7 langit sadayana jeung arsy nu pangluhurna disumpingan sadayana katut surga narakana. Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeunna kuduna tepan salat muji ka Pangeran. Kabeh jalma anu iman sami pada kawajiban salat nu 5 giliran henteu meunang dikurangan. Salat eta minangkana dina agama tihangna jalma nu luput salatna nyata rubuh agamana. Kacarios dina zaman Mi'rajna Nabi panutan yuswana teh kaleresan 52 jalan. Kafir Mekah kacaturkeun bareng Nabi nyarioskeun Mi'raj lain dimulyakeun anggur pada nyengserikeun.
Padahal sudah ngakalakeun tidinya Allah ngersakeun Kangjeng Nabi dialihkeun ka Madinah disirnakeun. Para sahabat pirang-pirang nu bumela milu iyang milu ngalih sewang-sewang teu pisan sumoreang. Tidinya kersa pangeran maparinan kamulyaan ka nabi nu akhir zaman kakasih nu sifat Rahman. Nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur nurut kaul anu masyhur Kangjeng Nabi teh disaur. Dipapaku malaikat nyandak buruk nu kasebat lempangna teh cara kilat tungganganan Nabi angkat. Di Mekah ka Baitul Maqdis teu nganggo lami antawis ku jalma henteu katawis kersana Gusti nu wacis. Di Baitul Maqdis terasna naekna tangga kancana Mi'raj teh kasebatna ka langitna bisumpingna. 7 langit sadayana jeung aras nu pangluhurna disumpingan sadayana katut surga narakana. Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeunna kuduna tepan salat muji ka Pangeran. Kabeh jalma anu iman sami pada kawajiban salat nu 5 giliran henteu meunang dikurangan. Salat eta minangkana dina agama tihangna jalma nu luput salatna nyata rubuh agamana. Kacarios dina zaman Mi'rajna Nabi panutan yuswana teh kaleresan 52 jalan. Kafir Mekah kacaturkeun bareng Nabi nyarioskeun Mi'raj lain dimulyakeun anggur pada nyengserikeun. Padahal sudah ngakalakeun tidinya Allah ngersakeun Kangjeng Nabi dialihkeun ka Madinah disirnakeun. Para sahabat pirang-pirang nu bumela milu iyang milu ngalih sewang-sewang teu pisan sumoreang. Tidinya kersa pangeran maparinan kamulyaan ka nabi nu akhir zaman kakasih nu sifat Rahman. Nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur nurut kaul anu masyhur Kangjeng Nabi teh disaur. Dipapaku malaikat nyandak buruk nu kasebat lempangna teh cara kilat tungganganan Nabi angkat. Di Mekah ka Baitul Maqdis teu nganggo lami antawis ku jalma henteu katawis kersana Gusti nu wacis. Di Baitul Maqdis terasna naekna tangga kancana Mi'raj teh kasebatna ka langitna bisumpingna. 7 langit sadayana jeung aras nu pangluhurna disumpingan sadayana katut surga narakana. Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeunna kuduna tepan salat muji ka Pangeran. Kabeh jalma anu iman sami pada kawajiban salat nu 5 giliran henteu meunang dikurangan. Salat eta minangkana dina agama tihangna jalma nu luput salatna nyata rubuh agamana.
Kacarios dina zaman Mi'rajna Nabi panutan yuswana teh kaleresan 52 jalan. Kafir Mekah kacaturkeun bareng Nabi nyarioskeun Mi'raj lain dimulyakeun anggur pada nyengserikeun. Pada hasudeng ngakalakeun tidinya Allah ngersakeun Kangjeng Nabi dialihkeun ka Madinah disirnakeun. Para sahabat pirang-pirang nu bumela milu iyang milu ngalih sewang-sewang teu pisan sumoreang. Tidinya kersa pangeran maparinan kamulyaan ka Nabi nu akhir zaman kakasih nu sifat Rahman. Nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur nurut kaul anu masyhur Kangjeng Nabi teh disaur. Dipapaku malaikat nyandak buruk nu kasebat lempangna teh cara kilat tungganganan Nabi angkat. Ti Mekah ka Baitul Maqdis teu nganggo lami antawis ku jalma henteu katawis kersana Gusti nu wacis. Ti Baitul Maqdis terasna naekna tangga kancana Mi'raj teh kasebatna ka langitna bisumpingna. 7 langit sadayana jeung aras nu pangluhurna disumpingan sadayana katut surga narakana. Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeunna kuduna tepan salat muji ka Pangeran. Kabeh jalma anu iman sami pada kawajiban salat nu 5 giliran henteu meunang dikurangan. Salat eta minangkana dina agama tihangna jalma nu luput salatna nyata rubuh agamana. Kacarios dina zaman Mi'rajna Nabi panutan yuswana teh kaleresan 52 jalan. Kafir Mekah kacaturkeun bareng Nabi nyarioskeun Mi'raj lain dimulyakeun anggur pada nyengserikeun. Pada hasudeng ngakalakeun tidinya Allah ngersakeun Kangjeng Nabi dialihkeun ka Madinah disirnakeun. Para sahabat pirang-pirang nu bumela milu iyang milu ngalih sewang-sewang teu pisan sumoreang.